Kumanyi, geus latihan main bal ibu-ibu teh. Geus Kang, abi kebagian jadi kiper. Halus atuh jadi kiper mah. Bisanya Ya bisa tuh, kita gini pak bola. Dan abi menang kartu koneng kan. menang kartu koneng. Pelanggaran meureun didinya. Terus bahasa nyian pelanggaran kan. Justru abi main lagi penuh kesopanan. Oh. Asa piraku untuk pelanggaran menang kartu koneng. Tak sub akal atuh. Si wasit teh mempermasalahkan masalah abi ngalungkeun bola. Nya wajar aya ngalungkeun bal mah merah bola mah nya wajar aya ngaranna ge main bola meureun. Kapan Bu Haji teh kupai Kang main tabal. Kobi teh dibawa lompat langsung ke Bu Haji na. So didikeun kana suku nah kitu. Atunya heueuh Iroh. Dibawa ka hareup mah keluar tina garis nya pelanggaran atau penalti. Ai kitu alungkeun atawa tajong ka Bu Haji. Tajong atuh teu sopan Kang. Kan Bu Haji teh dunungan urang, teh bisa kumaha. Lain masalah sopan teu sopan Iroh. Pan ieu mah ngaranna main bal permainan. Wajar gitu mah. Sok sanajan ieu permainan, tetep urang teh kudu menjunjung kesopanan. Itu Kang. Mairoh lah. Esek.